Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Winona Melvina Fitriani, absen 40 dari 18. Di sini saya ingin membacakan diantara yang berjudul Pentingnya Hormat Sekolah dan Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anu kusum kuring diperhormat Bapak Ibu Guru sareng rerencangan sadayana anu dipikanya. Dina kesempatan ieu kuring bade ngayakeun perkawis pentingnya hormat sekolah dan guru. Sekolah dan guru mengucapkan lima anu kasuda pentingnya dina kahirupan urang. Salat anu lurus nyaros sareng ngadidik urang cilatih kalayan pinu kukayaan. Sedangkan guru nu ngabimbing urang dina diajar mangsihan ilmu pengajaran sareng ngarahkeun urang anu jalan anyaran. Disebabna urang wajib menghormat sekolah dan guru. Hormat biasa ditunjukkan secara nurut kana carana nyarita kalayan sopan sareng henteu ngalawan. Lamun urang hormat ka maranehna, insyaallah kehidupan urang bakal leuwih berkah sareng ilmu anu saduh janten manfaat. Sebalikna, lamun urang henteu hormat, urang tiasa kaluwihan berkah dina kahirupan sareng bakal hese ngahuntai kasuksesan. Sesikeuna habu urang salayasna ngajaga hormat sekolah dan guru dina kahirupan sapopoe. Mugian naon anu kuring disampaikan tiasa janting ngelingtikeun urang sadaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tampilan pertama, indit ka sekolah itu buku, mau buku jeung pulpen. Kalau jeung guru kudu dihormat, sekali virus belum sadar. Kemudian yang kedua, dengan kembang di bulan bumi disiram cai enggak itu. Namun hormat ke guru jeung hidup baja perloba ilmu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.